Rogomaan prajulin cilaka sia anjing Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan inuh rahmat jeung magfirah ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan prajul cilaka cak Kanjengna sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh ye ayo urang gaur inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran leuleul jelema mantes ngising cai ngomong ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun jang ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali kadieu cek era teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nya kadieu hayu kadieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang para tiga bersihan sia Mbok, ini mah isin, genting, mas, sare bebelepet ge. Rasakeun ge ku sia. Sare bebelepet, emang kumaha kitu? Pamajikan saya ge indit kageun ku kumaha ge. Ye, pinuh ku najis kitu. Nah, ulah-ulah ku najis, koromod. Geus pamajikan. Geus kieu bae. Ih, si kakak. Mun kunaon? Amban lain deui cenah teh. Sarua ieu jeung sia. Mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah mah ngaranna nyetel aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir horenganan di wali teh aya kesejukan aya cai di jero hate teh aya caian ilmu makrifat eta cai ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun sanajan kukumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae sebab naon caina bening caina bersih ma'rifatullah wa rasul ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang keluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun nu deuk masak butuheun ka cai herang kabeh butuh ku hese-hesena ku ari cai herang ku ari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang ku ari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula
diurut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cacing mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu. Tolongin gua nih. Ngomong teh cai. Cai teh ngomong Masya Allah Karim. Ngan teu kadenge ku urang. Okos aya manuk merak keur nyabutan buluna. Cabutan. Buluna dicabutan. Datang beberapa hewan. Nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg jelema tersenyum bagus amat buluna merak ketika maneh lempang bulu dijerebebengkeun kabeh ngerasa senang geuleuh bulu maneh justru cek cenah ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun ketika kapanggih jeung jelema kula ngajerebengkeun bulu ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun horenganan ieu teh ngabahayakeun kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk sejen deui. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya kunaon ngaku naon kana heuh sia hook eta hook henteu aing mah hayang nyawa ngaji jati diri aing cabutan ngunyan. Nah ku hari tuh manuk merak geus gundul geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk merak bloon geus teu bisa ngajerebebeng tuh manuk perang bodoh merak bodoh geus teu bisa ngajerebebeng ditanya deui cek beo teh kok kitu amat ieulah asli ka aing aslina aing keur menikmati hirup ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu keur aya bulu aing diriung-riung jelema bae dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji ku hari aing geus senang ka Gusti Allah eta manuk merak ngomong matak asup lamun jelema ngajerebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nu kos merak eta nu kos kitu ngaranna satungtungnyana asa aing hei eta mah hebatnya sabulna aing kan oh hebat kan aing satungtung kos kitu kana rakacak manuk merak ku ari aing geus nikmat geus bulu geus jelema merak bundul asal kapanggih jeung merak bundul geus tah ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae mantep orang hirup tah nu mantak satungtung urang boga bulu ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae urang senang kana pamujina bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam encan wau ka Allah masalah lamun geus ditoler-toler teh merak bundul kara lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu
ka Allah. Eta kan bahasa merak lain lalagan. Ku hese-hese cek manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan, maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan. Urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul. Lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen ku kumaha ge wauh jeung Allah. Sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema, waduh kiai pinter amat. Irung bekah. Waduh, baju pendi gagah amat. Saya teak. Enggak, jahanamna ge kerakna deui eta mah. Jahanamna ge kerakna deui. Belah dituun kerak naon teh kadinya. Asal asal geus kitu. Asal kiai dipuji gua atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ke Allah. Lamun geus dicabutan kaharak. Jelema geus eueuh anu mandang mantah ku waliullah mah leuleuweungan heula. Geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat. Ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang. Engke mah manuk berak ge kembali deui. Nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat. Merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui. Nu itu ngajarebebengkeun hayang kalem. Nyana mah geus ngajarebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan. Gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang. Urang sugih cabut kasugihan. Urang boga jabatan cabut jabatanana. Urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana. Kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang. Kena batur teh teu nganggap ka urang. Karak. Lamun geus batur teu nganggap, ulah dionang sama kiai kos kitu ieu. Geus senang urang. Masyaallah aing geus teu dianggap. Geus aing maning dianggap ku Allah bae, kajen ku manusia mah teu dianggap. Ieu mah lain pan. Tatangga teu nyahuan aing kiai. Masyaallah. Aing geus kebal sabenerna jadi kiai. Nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana. Pajar lain kiai meureun aing. Suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok. Emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai? Kok yang lain diundang saya enggak? Gedean mana kiai saya dia dan kiai yang kamu undang? Ditolol tuh coba. Kita kan kiai tolol eta mah gitu. Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun. Geus kikikan mah. Merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang. Nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur di bajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah, kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah, kubatur batar sugih ja sugih nu Allah, kubatur bajar pajar hebat nu Allah. Aing mah jeuhna naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah. Naon hartina aing atuh di hareupeun Allah. Kata mah hanya anggapan-anggapan jelema bae. Nah, geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu. Tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali. Pakai deres itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai deres. Kiai tolol tuh. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantak aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tak iyalah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah kakarak di dieu boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat, ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai, kadieu. Mantak hubul khalqi, cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul khalqi cinta ka makhlukna teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai.
ila anwari arwahihim jadi nyana teh resep ka makhluk teh dek dituduhkeun besi can nyahoreun wudu can nyahoreun salat besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumati tabaihim ieu perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh hayu kade urang bersihan kade bersihan hanya nu boga makrifat nu boga hikmah anu caina bersih lah anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula nah ngararomong ngorenganan masyaallah karim ulah disangka henteu ngomong ieu batu-batu ngomong kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng teh kan disapa ku batu assalamualaikum ya Rasulullah batu salam kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah onta ka Kangjeng mah assalamualaikum ya Rasul mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah ya Allah ya Rabb ih geus pugu jin ka Kangjeng Nabi mah assalamualaikum ya Rasulullah mentek aya di Al-Qur'an surat jin nah ieu teh hayang dibere penerangan diutus kita nyampekeun beliwani walau aya tah kos kitu mentek kaji pendek ge kamari aya nu gaib teh anu geuning bebe aja kuntilanak kayaknya emang sajurusan saya lamun urang ngawirid surat jin nu datangna jin mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak urang ngawirid ka dunia nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak babaturanna kuntilanak sajurusan entah nyawa tilok sieun ka kuburan ge tilok sieun batur aing kabeh teh aing rajana tah ieu jadi ngaromong kabeh sesuai jeung karakter manusia bogaan karakter etalah nu kudu dicumponan kabutuh lamun mata resep kana leuleun nu indah-indah hayang dicumponan kabutuh mata ceuli hayang adenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan kabutuh ceuli irung watakna hayang ngambek nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya jangan kau biarkan aku jangan lagi ngomong sarua bae eta ulah pajar teu ngomong eta kos kitu ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar neangan nyana restoran neangan nyana warung nasi warteg hayang minum neangan nyana di mana kafe hayang kopi misalnya hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya nyana neangan jang kebutuhan nyana nah ketika hayang kawewe nyana ge neangan bae di mana ieu nu bisa di mas kawinan terus eta mah menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli di mana aing kudu meuli mulai geus teu normal geus aduh duit dengan ge aya 50.000 bah berarti si mbak bisa dikredit eta mah kos kitu ya 1 kali paket 3 kali bayar oh enggak apa-apa eta kan kebutuhan nah berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu asal jelema neangan restoran lapar
jelema neangan kafe berarti hayang nginum jelema neangan disesuaikan jeung kabutuhnyana saha nu bisa jumponan kabutuhnyana nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh berarti aya kabutuh kajen kumaha teh kudu dicaritakeun aya kabutuh 100% kajen kumaha ketika pemerintah datang ka kiai sadu sarua pemerintah ge aya kabutuh ka kiai teh aya kabutuh kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endeu ka kiai mah deuk ngaji masalah deuk ngaji mah atuh masalah mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah ke rada kagupai-gupai masalah kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing deuk naek di dewan aing deuk naek jadi gubernur aing deuk naek jadi bupati ieu mah penjahat tinggal di dalam bae kuari kiai ge datang na ka pamarentah teh apakah deuk ngaji maknya deuk ngaji kudu ka pendopo eueuh konsepna ngaji ka pendopo konsepna berarti teman di balik ngaji ada udang di balik kutang nah ini geus kadeule nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cak kula nangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana eta lah nyana keur jumponan kabutuh nyana lempangnya na di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuh na dinya jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kumaha ge sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh ya deuketna jeung si kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna jelema deket jeung sieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deket jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deket ka jeung bisa mental ka jeung kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna nah ieu teh deket amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu kiai ieu pengusaha deket ka kiai eta pengusaha hayang deket ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna lamun kiai gak deketan nu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan ka hayang kiai sebab kiai teh ya boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya kadina dalit nyaos ya dalit teh mukholid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong nah di sini ada trisno aduh kita cari kebutuhan nah ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing deket ketika butuh deket geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing Indonesia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh henteu karena Allah aya retakna wae kajen kumaha sebelah pihak teh karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna ngeusan inu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya
demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat ilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajen ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu. Nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending di ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib tak eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenerna mah sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajen kuku bahagia sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malah manggis kieu bae jemba angel jasa jam mau ieu jam terek jam genep puter ku aing sia abeh jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak datang kabogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing udah deui aya nu ngalangan ngawas urang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cakangjeng Nabi rogoma anpurojuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cakangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpurojulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jada tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogomaan perjulin cilaka sia anjing Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat di Ramadan sia can menang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumadak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari taraweh untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dieu aduh di tukang di dieu naon ngaranna ieu di dieu di ais rahmat teh masyaallah sia rahmat gede-gede ada di suhuna ya si rahmat dah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun
nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan, puasa henteu, urang ngaji Quran henteu, kemudian sedekah ge henteu, selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka ka kanjengna. Sakitu keur diaur-aurna rahmat, embung mulung rahmat Allah, embung mulung magfirah Allah. Mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh yeuh hayu urang gaur. Hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah ngomong aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur bukan aing mah setahun sekali salat aing datang ke lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya bebedu sedekah bulan Ramadan teh ada kos ngaji Quran ya puasa nya maca Qur'annya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh nya mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha sorga sia ka sorga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik letik bulan nu sajian mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula wah jadi ahli sorga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu maru ka salah geus pokona di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditaku ki uci cenah gitu ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajar ditaku aing bae na ieu lah Ramadan lain lalagaan teh aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman nafsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sia ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagalayan aditu sia aing puasa ya kayak penting sia sadaekna jeung aing beurang ulah aing kerjeun Allah beuh tegep ade cek pamajingna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah es aing ge kamar aing khusus ya cenah paranti kholwah Gusti aing asana bisa hiber aing sawas pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia antak di bulan Ramadan teh nu bagus we kieu neng ka neng bulan ieu kan bulan Sahabannya tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan tah nu 10 juta jang neng bisa beli baju
beli celana sempak sendal tas 10 juta tas 10 juta jang budak kurang tas 10 juta nya guys kakak ibadah ka Gusti Allah oh nuhun kak ibadah bulan Syawal bebeja pemajinan kak kula leungit kongkorong kak urusan sia tah mah henteu ieu bang diteangan ka dieu teh eueuh salah London meureun ci lain kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit loba omong lah mudahan eta dibagikeun 10 juta tetap korang kakak mah pinter kodek tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kae taya ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah beuh kak ja guru kakak ge henteu kitu beureunnya aing da kalebihan guru coba-cobalah da kalebihan guru aing tah ieu hebat eta ibadah kos kitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih nu leutik teh nu gede aya tah geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu aya nu sedang nu ieu aya nu bade jasa nu ieu ieu naon ieu Quran tah timimiti leutik sedang bude besi kakak yang nu leutik nu ieu aya nu bade nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge hayang make nu mana aya ieu naon ieu kayak ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi nu ieu jang susu cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh aya awak papen kudu di kopian segala rupa kakak jadi pinter kan atuh na ngaji kakak mah itu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya kok di kamar teh kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung kak lalu ngomong sia atuh bade kiloan kieu meuli kopi meuli susu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah aku si aya meuli buka ku kakak tambah lain kholah kos gitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun ku urang teh ibadah jadi urang kan kadeuleu jarum ge dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengkeun hate urang geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya coba pemajikanna datang ka sabaraha we kuatna ulah nyoba aing pokoknya aing mah doakeun sia ya kakak deuk ka Allah menang 3 poe teh Noel tual toe can deuk ka Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye bala sia baju barah kieu atuh kamari ngadeuketan lah carekan berang temenan ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu ku geus teu make calana kak tah siga de berang mah berang awas lamun berang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kodo sajabati kodo kudu mayar kafaratul uzma kafaratul uzma teh naon kiai ayat ku okobatin mukminatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela yukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat uzmat kos kitu tah Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tak siada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amus 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi kutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa it ku rokobah je eueuh
wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh ngumpulkeun yatim 60 atau miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakeun. Nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka tuh cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh poh kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha tuan kudu masalah geus kos kitu mah idku rokobatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacad dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid tuan jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah bahasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'in boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jakeana teu boga jang mere teu boga kayak tugas kanjeng Nabi ka jero dibere ku kanjeng Nabi tah tuan ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan eueuh deui nu pang miskinna di lembur ieu walti kula kanjeng Nabi seuri nggak satu dahar ku sia atuh loh itu seuri kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng lain geus kaparatan awak sia ku sia keneh taros Masya Allah babari jasa aja kanjeng Nabi mah bawa ka ditu geus bawa ku nya jingjing ka pamajikan naon eta Kak ieu ti kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus ieu babari ta iyalah kanjeng Nabi Masya Allah karim nu hese kabeh jeung kanjeng Nabi oko saya tetekeun nu eman da aya jelema namu ka kanjeng Nabi begitu namu ka kanjeng Nabi mawa onta bagus begitu asup ka kanjeng Nabi cak babaturan nu eman urang geus kebal teu ngadahar lagi onta ieu onta pelitu jasa peujit habek peujit batu geus peujit masalah guys saya tanggung jawab ayo guys becit ya beres becit bagi ke aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya guys buat di bejaan nyumput nya ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya ada dinya becit pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mancit masa anu mancing iya tinggal tulang talengna doang keluar kanjeng Nabi sahabat saya anu mancit ya anu dek ngomong saya anu mancit anu dek ngomong kabeh ge diancam tadi ku neemon ulah dibejakeun ku sianya moal teknya katilu kali awas sakali deui ulah ngabohong cak kanjeng Nabi ya saya anu mancit ya otomatis kan nista maja utama embu ngabohong nu eman si nu eman di mana kuari wallahu alam bejakeun di mana undek ka bejakeun lumpang kanjeng Nabi ka arah kabelah ditu nanya sia mangge nu eman cicing sia mangge nu eman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ieu aing nabi Allah rasul Allah bejakeun di mana nu eman tuh disigapkeun ku kanjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we eman udang ja udang cek kalau ku kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta mencit ontak ji kula mendititah ku babaturan kula
atuh ditita ku naon daek demi friend masyaallah sia teh nyumput ka ditu nyumput kula teh mung kamagihan ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak kene nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habak si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan aduh ngajak Kanjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula nu mang mayarkeun kula daek mayarkeun mah taya sobat Kanjeng Nabi pikat serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah cekeun teh bayar geus teu untung kan cekeun teh untung cek Kanjeng Nabi ulah ngomong lah gara-gara ini kayak itu ini cek babaturan teh mun aya dipencet teh man masyaallah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim nantak Kanjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka sinu eman sok seri sorangan heueuh bae kapanggihingna teh seuri heueuh panggihingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala wasalah wajibu mal qadai al imsak lissaub wajib barjeng qada teh kudu imsak kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi itu hari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohoan teu niat beurangna teu puasa tetep bae wajib kodok engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zonan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih peting kene hudang gitu hudang neulejap weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh tekerbal di sisi mata besar kotok mah dibuka iya geus beurang cek kira di dieu jadi 3:04 barang deuleu ka jam 1 deh jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa peting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke nak tur eta teh wajib imsak poe eta teu meunang dahar teu meunang indung ya deh tanu mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasi syaban anahu min ramadan nyana ngadedengekeun bae begitu ngadedengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isuk najana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sugan teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur
ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsizak dikitukeun ka sebreng teh ieu kaleuwihat ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawe teh masih kena zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah anu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir contohna kos kubasikeun supaya jelas contohna ente neuleuk kebo lamun ngising kan kaluar teh ta eta zahir ngaranna eureun ngising nglepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan belah mana ieu atawa ente embung ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal tah sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh nu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke tu gentong lak belum pakai celana salakina mau sepidol kuasa bisa pakai sepidol jak sing rapi nah, diuk nan bari di sepidolan usalakina teh ta ieu nu kadeuleuk wae mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu ke geus beres sekarang kacaan punyana ieu horengan teh tah ke sia ngapraktekeun deui di imah tungtungna batu kaburu ngagambar tah eta ukuranana ai ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru lamun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teuas kan parawan mah bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teuasna atuh nu zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek kieu aja lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung awewe keur puasa batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sadua bae wa bi igmain jeung ku ayan batal
sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal in nama jaminahan lamun nyana mabok henteu ngahaja batal mabok daraan mabok anu teh sarua bae urang lembur kan teu meunang bau bensin sa bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal lembur bae ngadarah daging. Nah naik mobil haju nyana non kita katari utah uger teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapih didangalaksanakeun puasa abeh puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah urusan puasa nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir disebut puasana puasa awam eta puasa kanak-kanak mukos kitu puasa teh tawalah puasa gan zahir doang teu dahar teu nginum eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi teu dahar teu nginum teu jima buka nama masyaallah pohara mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadalan niron jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka pan mantep okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka aing ge bunga kunaon sok dipangmelikeun baju ku mak ge bunga kunaon ai saur sok sagala aya teu jadi ai ge bunga kunaon bonteng suri selalu mendampingiku aduh lamun bukanya kopinya teu jadi lain eta bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek Sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atau keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai begitu badahanana ka masjid lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ke jero lawang geus ka jerit nu mantak saya ada ka lawang masjid urang guru kikieu
nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak lantak urang Iran Syiah lawang mah teh tadi kieu-kieu sabenerna mah salah teh teu beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu negara ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong negara ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero mang mentakeun hampura atuh deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal nyana keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis dasar hese nyaritakeun apa tah gelis kutilan cedaan pan awe urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae malu ya geulis dasar nyana kan baca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh geulis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh nyana di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nyana sit dirawe mundur pacana neng jang kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya nah begitu hudang Masya Allah sengit na aya kene kadeudeuleukeun kene langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mangga sijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita ari itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuatin lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang lu gede kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleu kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadegekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu jangan buat lauk asin
hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui mah gabus sieum asana jelema bari teureui nah ulah tiru urang teh ulah masyaallah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kidib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieu lah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang neuleut TV bae mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek geus hudang-hudang ke pas adzan maghrib karek aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare ke hudang lohor sare deui hudang asar sare deui hudang maghrib ke isuk kitu deui cek pamajikan aing masa taun ge kos-kos kitu kuat cek puasa si pos kitu ngaringku besok mah gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa teh ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa ku urang celi ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kaya kieu model kos dedahar teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata celi tah ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan ulah sok ngomong sambarangan budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon Syawal ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal Ramadan nah ita muasaan mata celi ruka tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget dicerita abah di pondok keneh brak pondok muka kakula bebeja masyaallah eta lah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur diimah di dieu kabeh perasaan nanam terakhir eta teh naon garang-garana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinara kaget keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasa lah tah urang teh ti kuari geura ge belajar ti kuari coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teu naon teu set ka dieu geus kieu dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu mah motor klakson eleh motor ke eleh goblok budak terek minggu nyana tetep aya di goblok-goblok kayak kieu mobil titit enar ka tengah kenal mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib nya boka
asana kakak jadi putih kayak kita seolah sok itu atuh kai sugan bae kula rada resep kakak hideung gak naik gitu bae warna putih kos ayam negeri kan putih kana tah udah kayak gak jajal coba kos gitu tah tapak ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal asal teu inget ka Allah batal iyalah para mursalin para nabiin heset kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal dan dibere tabah adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45 mun diceritakan panjang Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu Pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu tinggi hilal 8 derajat 59 Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu Pahing tinggi hilal 8 derajat 11 Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu Pahing 27 Mei tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21 salam Syamsul Hilal jatuh pada hari Sabtu Pahing itu tinggi hilal 6 derajat 59 luhur Nurul Anwar 8 derajat 27 Sulamun Nairen iyalah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang tinggi hilal 7 derajat 20 dakiko jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu orang lebaran darjatnya tinggi sarua baik tinggi sulam menang 3 darjah kemudian gitu epiweris menangna 3 darjah sarua baik deui kemudian gitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah kemudian Fatra'ub menangna gitu 3 darjah kemasekian 38 luhur Syamsul Hilal itu tinggi derajat hilal 3 derajat 43 Nurul Anwar sami 4 darjat malah ieu mah keur carita Sulamun Nairen adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran urang puasa 29 insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur
dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah jangan sim kuring insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persilahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun benernya menang ganjaran mun salah tanggung jawab jaga di akhirat jangan naga tetap ibadahna ka Allah kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji nyawa si aing ngaji ya aing ngaji tuturkeun aing ulah ieu jang aing we sorangan tutungtur sama aing bae ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu teh jadi kula lantaran atuh loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun ku situ teh bagus dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae ente dek milu jeung Amerika los dek milu jeung Prancis los dek milu jeung Inggris legeg sia aing dek milu jeung ulama bae geus sakitu ulah ngaharuan ka aing engke ke dieu teh di ais ku Syekh Mansur ini anak emasku cekeuna teh atuh aja pendi jangan salah lo ngapain ikut gua lo sono lo sama Wilhelmina lo sono isi mereka di akhirat tahun gitu-gitu geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres sakitu we konsepna beres teu kudu milu jeung kula tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun jang ente di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na ulah saksa ilu da ulah geus ka aing ka sorga sia moal diajak paing bah cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah aja aing na milu jeung ahli sorga teh beres ja kawali cinta katuan saya Abdul Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyahoeun ye Syekh Mansur make kitabna atuh geus deuk bah boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu ye aing mah boga yakin milu geus gege digawe tah hayang dikitu-kitu perebut ke wali ieu kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo bareng ayo duduk milu saya teh kebal-kebal jangan tetap diajak kan di tukang iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng lebaran ge bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran aduh jarang lebaran teh heula bae lain deui teh urusan kos kitu mah ieu mah lebaran urang di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun hendak balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya
sehingga dek abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu dek ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap ngajakat mah lain deui macem-macem ibadah ada kos kitu tadi mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakatna ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doa kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu mah keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai diberi sama renda menang di zakat kadang ya ngarenjak betungtung nama itu kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fukara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagainya nu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener-bener bae. Adapun jana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya badan amil zakat ditampung mantep gue ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae malah mah yang tamer dua deui nya nama hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah ya kan dia beda ada sosial saja ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae sae RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap orang kan kayak aing dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos itu mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan nih pemerintah daripada orang ngeraung kos itu kukuda dibejakeun geus balik lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia ke aing mah Masya Allah Karim
urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib ngazakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat ente kuduna bapak ngazakatan kula nyahu itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan kak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh asa agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijanapakahan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ke urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho ieu mah ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mantak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompral sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya anu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kula keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura ka kabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan orang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa orang dibere gitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat orang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala sadajan orang neraskeun orang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 orang lebaran minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin nya urang puasa teh poe daun urang lebaran minggu Senin tan nyawaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beres tah Minggu malam Senin nah berarti Minggu Senin malam 9 9-nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua orang lebaran minggu ke hiji ta minggu Allahu
الله 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 لا إله جبريل ميكائيل إسرافيل عيسى منكر ونكير ركب عتيد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب الله 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 لا إله kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishak sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Israil